Aduh, tenang hati-hati hari ibis ibadah mah. Ayo Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustad damang. Alhamdulillah damang sawarna. Alhamdulillah. Deket jeung akina oge bunga, komo deui deket jeung incuna. Ih, kunaon seserian sorangan? Ah, henteu Ki. Eta budak kunaon aya kolot kiku teu punten-punten aja. Keun bae beuteung budak teh keur aya masalah. Ngali leumpang lagi siga nu keur arah. Ti, ka dieu. Panik lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon atuh Siti ku teu punten-punten acan sanajan aya Pak Ustad? Ya punten atuh teka tinggal sudah percaya Pak Ustad. Ye, Siti aya nu leuwih luhur ti ilmu teh. Naon atuh eta teran? Nyaeta adab. Kan tadi kok betos dicaritakeun teka tinggal yang Pak Ustad sareng didinya teh. Tadi si Siti ngaliwat bari najong aqua teh punten-punten acan teh bisi keur aya masalah. Nuhun Ki. Siti mun aya masalah teh tong dibawa rungsing. Mohon Pak Ustad punten. Jihad anu gede teh nyaeta lain perang. Tapi ngalawan hawa nafsu. Siti, Pak Ustad, punten bade mulang teh payun. Aduh Pak Ustad, punten ari teh bade uih teh payun teu acan nyangu. Mangga. Mumpung baru geus baralik, masalah geus beres, mending sare. Ih dipotong dulu. Itu tuh aliasnya tuh. Bae, Itu sahadi saung juga Pak Ustad ini. Mana? Pak Ustad. Oh. Aduh, coba orang ngaji kumaha nya? Bae da sarua urang gitara kumaha tuh? Ya kumaha nya? Ya tuh tadi tuh. Ayo. Salim tanya Pak Ustad. Itu mah era. Ya, udah tuh ayo. Ayo. Pak Ustad, kunaon budak teh ngaruas? pura ki Jadi kalau motor kieu budak teh. Naon? lebay segitu ge. Lebay. Nyaho tadi teh keur mimpi indah urang teh. Aha. Pak Ustad, abdi ge geus 3 poe nyipi goreng wae. Mimpi naon wae? Ya Pak Ustad, nu poe kahiji teh abdi teh nyipi goreng sampeu. Hah? Kadua teh tuluy ngimpi goreng tales. Hah? Ieu nu kakiluna Pak Ustad. Aduh, parah pisan pokona mah. Ngimpi goreng asin. Terus tunyung. Aduh. Tah kitu. Sakureka kolot teh kawalat sia.